Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal. Yajibu wajib naon al istinja'u susuci mingkul lirotbin tina saban anu baseuh khorijin anu kaluar minas sabilaini tina palawangan dua goiril maniyi salianti cai mani bil ma'i ku cai wajib susuci bil ma'i ku cai illa ayat huro nepi ka kudu bersih naon al mahallu tempatna au yamsahuhu atawa ngushap jalma hu kana itu kullu rotbin kana saban-saban anu kaluar bisalasi masahatin kutilu pirang-pirang usapan au aksaro atawa leuwih loba illa ayan kia nepi ka bersih naon al mahallu tempatna wa in baqiya sareng sanajan aya keneh atanapi tumetep naon al asaru pirang-pirang tapakna biqoliin ku anu nyabut atau cuma mocot nyabut tohirin anu suci jamidin anu teas goiri muhtaromin salianti anu dimulyakeun min goiri intiqolin bari henteu pundah-pindah wa qabla japapin jeung dina samemeh garing najisna. Dina ieu pasal bade nguningakeun tata cara susuci. Susuci. Saur musonib yajibu al istinja'u wajib al istinja'u susuci atanapi bebersih tina naon mingkul lirotbin tina saban anu baseuh khorijin anu kaluar minas sabilaini tina palawangan dua janten hukumna susuci ngabersihkeun tina palawangan anu dua anu kaluarna eta teh rotbin itunya baseuh maka wajib susuci seperti mana nya upami tina palawangan payun panginten kahampangan papang jelas cai eta mah wajib dibersihkeun ke cara ngabersihkeun di payun wajib disucikeun atanapi upami tina palawangan pengker itunya kalayan anu bijilna baseuh mangka eta wajib susuci atuh ku dicarioskeunana baseuh mafhumna upami garing mah henteu wajib susuci sapertikeun mana urang kaluar kaleci tina palawangan tukang celek teh keluar kaleci garing lah eta mah panginten di dieu henteu dimuat dari dege nu wajib dikumah teh rotbin anu baseuh berarti mafhum anu tuhur mah henteu baseuh tapi syarat kalecina ge eta teh garing dicampi teh henteu aya caian tah kalecina teh
ngan upami cai kalacina kabuntel ku cai maka wajib berbannya wajib susuci gitunya. Goirol mani salianti keluar mani upami keluar mani sauna teu wajib susuci teu wajib istinja ngan anggar-anggar kene wajib adus gitu-gitu kene gitu kene gitu kene. Ari susuci teh kunaon ngal nyucikeun setiap anu kaluar tina salah sahiji palawangan kunaon nyucikeunana bil mai ku cai itunya illa ayat huro al mahalu nepi kayen kasuci naon al mahalu tempat bijilna eta anu kaluar tadi. Jadi upami tina palawangan payun sing dugikeun ka bersih gitunya nya bersihna numutkeun keyakinan urang geus suci teh bersih di kumah palawangan payun teh 3 kali atau 4 kali geus suci eta insyaallah geus kalabatkeun kana suci sabab geus aya keyakinan urang. Ngan kade upami dipamegetnya dipameget dina tata cara nyucikeun anu ti payun gitunya anu ti payun kade bisi upami nu sok di banjur gitunya punten nya gagaduhan teh gitunya anu sok di banjur tah gitunya kade bisi ngepret ka dieu ka handap kana naon kana kanyutna gitunya kana kanyutna jadi tekeng ngepret ka dieu kanyakeun sehingga upami ngaras karaos baseuh karena ieu kana kanyutna wayahna kanyutna kada diibakan gitunya wayahna kada diibakan gitunya bisa ngepret gitunya gitunya mun dicoba we helmna mun kada caina ngepret kana eta kana kanyutna nya kada gitunya gitu tah dicekek gitu dikurulengan ku ieu tah eta bil mai ku cai gitunya bil mai ku cai upami tina palawangan pengker sami gitunya sing bersih sehingga sing ngaraos naon seset cenanya upami dina nalika ombeh teh sing dugikeun ka rasa seset kantenan pamegat mah ngan ari gitu dapat yang karasa baseuh karaos baseuh gitu wajib di kumaha wajib karaos baseuh gitunya baseuh ari teu baseuh mah teu sawios-wios gitunya cek berarti keluar baseuh keluar angin mah teu baseuh gitu ngan lamun karaos baseuh maka wajib dikumbah lajang nu ka tukang nepikakeun ka seset cenah upami istri mah aya nu ngabedakeun sing nepi ka lesang cenah istri mah margi benten kulitna pamegat sareng kulitna istri nganya ari kulitna pamegat mah kasar gitunya seset nya ari istri mah lesang gitunya kulit istri mah lesang lemes jadi istri mah sing dugikeun ka lesangna upami pamegat mah sing dugikeun ka sesetna batak wa ayat timbul paribahasa gitunya lalaki mah cenah paribasana teh kasar kulit leutik tai awe mah lemes kulit badag tai aya gitunya aya paribahasan gitunya mata pamicenan lalaki jeung anu istri mah galedekeun anu istri gitunya galedekeun anu istri kitu komo cenah lamun anu nah eta ayat huro al mahalu nepikakeun kana suci eta lamun ku cai atanapi ngabersihkeunana teh ta ieu mah atap ao yamsahu
ngabersihkeun setiap-tiap anu kaluar tina salah sahiji palawangan dua ngabersihkeun teh awayam sahuhu atawa ku diusap tadi mah upami ku cai pangen ku di kumah ieu mah ku diusap ku naon bisalasi masahatin ku tilu pirang-pirang usapan seperti mana ayeuna urang ngabersihkeun ka palawangan pengker atanapi payun ku kai diusap kitu mangga atanapi ku batu nu disebut meper mangga atanapi ku tisu gitu nya ayeuna mah kitu canggih ku tisu mangga kitu nya sina dugikeun kayakin we hate urang teh jadi ulah lebar ku tisu salamar dua lamar encan yakin mah akeun wae masih 3 lamar opat sing bersih ye kusa ieu tah itu dibersih lamun di bahasa kampung mengarana teh naon diserbet kitu nya nah diserbet diserbet anu ku daun ku daun karinyo ku daun karinyo diserbet gitu mong dina tacarana upami anu entos diusapkeun teu kenging diusapkeun deui digentos dilepkeun deui terus jadi upami diusapkeun deui mah kita kelarut tarat gitu nya kelarut tarat teh jadi atuh sapoe digentos atanapi digilirkeun gitu nya digentos atanapi digilirkeun digilir teh sawios-wios bisa lasih masapin ku au aksaro atawa ku anu leuwih loba nyata langkung titilu satilu acan yakin urang teh bersih sok tambihan lah sing nepikakeun ka yakin illa ayan kia al mahalu nepi ka yen suci naon al mahalu tempatna kitu nya tempatna kaluar anu kaluar tina eta teh upami baseuh nepikakeun ka rada garing kitunya wa in bakia naon asar kumacan aya tapakna wios teh aya naon-naon tapakna asal geus garing dicabutna teh ngusapna teh biqoliin ku anu nyabut kitunya tohirin anu suci anu bisa nyucikeun ngan goiri muhtaromin salianti anu dimulyakeun teu kenging nyucikeun kuno anu dimuliakeun sapertoskeun kumaha nyerebet kuno sok dituang eta nya kuno sok ku sampe ku roti kitu nya urang bisa makan papang alapan-pan kana kudu dibersihan ku roti teu kenging eta mah teu kenging muhtar muhtaramin eta teu kenging goirul intiqoli kalayan teu kenging pundah-pindah eta najisna teh artinya nu di serbetna teh nepi anu dielapna teh teu kenging pundah-pindah najisna wa qoblal japipi jeung kedah samemeh garing jadi keur baseuh keneh jadi ulah diantep heula garing kang geus garing kakara diusap ku tisu atanapi ku naon teh ku daun sampo tapi ku daun karinyo geus garing teu kenging jadi kadah qobla japipi dina sameme garing berarti kadah baseuh keneh naon margina lamun geus garing mah moal ka usap moal ka naon moal ka elap kitu geus napal dina kulit kitu geus napal dina kulit tata cara susuci berarti susuci teh tiasa ku cai tiasa ku salianti cai dipetikeun ku batu atanapi ku kai ku daunan ku tisu ayeuna mah kitu nya atanapi ku lamak kitu nya ku lamak ku sapu tangan eta sawios-wios ngan teu kenging anu dimulyakeun dina harti anu sok dituang. Shadaqallahul adzim.